Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang deui sareng simkuring Cing Adnan salaku tukang ngadongeng dina ieu gelaran dongeng Sunda Mang Sobri anu nincak kana bagean ka-22 nya para mitra. Nanging sate acana urang ngawitan simkuring ngahaturkeun nuhun ka para mitra kaum dangu anu kantos subscribe, like, sareng komen oge malihan kantos kersa ngabagikeun ieu dongeng rekaan enggal simkuring dina judul Mang Sobri. Pamugi Allah Subhanahu wa taala tiasa ngawales kana sadaya kasayanana sareng oge teu kirang-kirang nyuhun dihapunten kangge simkuring manawi kirang merenah dina mawakeun ieu dongeng teh. Sok paribasa loba undak usuk bahasa anu teu acan leres para mitra. Atanapi sok aya oge nyebatkeun kasamianana boh dina ngaran nya, tempat, gelar sareng sajabina. Numawi da ieu mah ngan saukur carita fiksi etang-etang hiburan kangge maturan sepi dina wayahna urang istirahat. Kukituna supados tong yang kolong teing kana waktos, mangga urang kawitan wae ieu dongeng teh kalawan jejer carios Mang Sobri dina bagean ka-22. Wilujeng ngadangukeun yu ah. Dicarioskeun tina patan dina ninggang jejeg 40 petinganana Mang Sobri di Leuweung Padas. Nyarita tempat kerajaanana Dewi Anting Renggani salaku ratuna bangsa siluman. 3 bangsa juri galasan we gombela ka cirimanana anu mana di peuting ieu teh marupakeun peuting akhir hajatina kakawina Mang Sobri jeung anceuna anu diramekeun ku sakabeh rakyat ti bangsa siluman nu ngawasaan sagara kaler anu malihan kantos laksana oge meunangkeun tumbal ti macemna para orok jeung barudak leutik anu dianggepikeun daging para semenan tamu-tamu kerajaan siluman anu mana ngajadikeun pilaksana maksad tina bakal ngawujudna kahayang Mang Sobri pikeun ka hareupna anu bade ngalakon ngawalaskeun jadi kamasar bini dipedar kitu kayaanana. Ananging memang sayatana dina kayaan harita memang pinuh oge ku bangsa buta-buta anu tina salah sahiji pangangkeun penggawa kerajaan Durja memang awakna kaceluk gede panon bolotot sihung nurawing saibarat bang barongan bal ngocap laku lumampah dina opang warah.
Hei manusia eti mana wae maneh asalna. Di mana engkau jadi satrahing sifat setan anu memang tegar sepuh kaulah. Yaku kituna kaulah salaku gegedena bangsa buta ngiring bunga koena pasasaran. Lampahan manusia dina ieu hiji carita. Campernik Trilokasari peper ucap ilang cempala subrap ganti cicing pinaung ilang carita silih ganti rubah ngocapna. Kang Sobri, hatur nuhun sate acana anu kantos ngajadikeun kuring salaku istri kalawan sampurna hajat. Jeung teu aya kendala dina purung nepi ka anggeusna hajat. Ayeuna sim kuring bade nuduhkeun tempat anu bakal janten kasenengan Kakang dina sampurnana ngalakonan ieu tujuan Kakang. Kocapna Dewi Anting Rengganis ka Mang Sobri para mitra. Anu harita nuju aya di jero lir ibarat gedong nu hegar. Sugih pinuh ku campernikna hiasan endah. Nu endahna eta istana teh lir ibarat karaton nu pinuh ku kabeungharan. Sumuhun Dewi. Sadayana ku akang kantos dilakonan sakumaha syarat pamemta anu dijurungkeun ku Dewi salaku pamajikan akang. Ayeuna tangtos akang bakal menta sagala rupina dina jangjina Dewi ka akang. Sabab akang tos sawajibna pikeun nagih naon halna anu janten perjanjian di antawis urang jeung urang. Mang Sobri beber kocapna dina mungkas pamenta ka Dewi Anting Rengganis para mitra. Pedah geus ngalaksanakeun kana syarat anu dijurungkeun ku Dewi Anting Rengganis. Sumuhun Kakang Sobri. Ayeuna pisan kuring bade nuduhkeun ka Kakang kangge minuhan janji sim kuring ka Kakang. Mangga Kakang, buka eta lomari anu aya di behwetan Kang. Dewi Anting Rengganis bari nunjukkeun curugna ka eta lomari anu aya di behwetan. Nu digambarkeun kana eta lomari teh sapertos lomari jati anu gedena 7 susunan para mitra. Harita atuh Mang Sobri langsung ngajugjug ka eta lomari. Tur dibuka ku saenggalna ku narik pantona kana eta lomari. Kerekek panto lomari dibuka, harita atuh bral katingal lobana harta. Waduh Dewi, sumuhun janji Dewi kakang teh teu bohong pisan. Ayeuna nyata sagemblengna istuning ieu sakitu lobana duit nepi ka numpuk Dewi. Teu acan ieu teh aya emasna dina kotak ambalan kahiji. Aduh Dewi, emas jeung duit teh kuloba kieu geuning. Beunghar ayeuna tuh akang. Moal aya deui anu wantun ngahina ka akang sok sanaosa wae jalmina. Seuri Mang Sobri harita anu ngagambarkeun kasenengan hatena dina nampi upah hasil panyupanganana jeung wewe gombel anu harita disipatkeun ka Dewi Anting Rengganis para mitra. Sumuhun Kakang. Eta saisi lomari janten hak Kakang sadaya anu engke bakal dikintun ka tempat di mana akang bade ngesahkeun salaku tempat pikeun paneundeunana harta Kakang. Sareng sim kuring bakal masihan deui harta ka Kakang. Mun dina engke peutingan hiji suro anu kedah kawajibanana Kakang ngalajur nafsu kangge sim kuring di dieu. Sareng engke carana Kakang bakal dijemput ku kuring di gubuk tempat paranti awalna urang patepang Kakang. Sajabina ti kitu wajib oge dina eta peuting Kakang kedah nyadiakeun tumbal nyaeta bayi ti bangsa manusia anu wajib pikeun sesembahan ka bangsa kami Kakang. Nanging saupamina Kakang teu tiasa nyadiakeun tumbal ku nepi 3 di patepung temuan saban sasih suro 3 kalieun Kakang teh teu tiasa nyadiakeun istuning kaluargi Kakang pamajikan sareng anak katut akang bakal janten gagantina. Pamugi sing janten kahartos da eta mah teu tiasa ditawar-tawar deui kitu Kakang. Tutur Dewi Anting Rengganis dina nyatakeun cara jeung katangtosanana dina masihan harta ka Mang Sobri para mitra. Nanging teu cekap ku ukur sakitu.
Sabab ieu Dewi teh ngalajengkeun deui pangucapanana. Sareng saupamina kakang bade ngulem ka simkuring anu kedah pisan dongkap, wayahna kakang ngan saukur tiasa di mangsa peuting tiasana. Sabab larangan gede kangge jirim golongan kami nu kedah wantun kumawujud di mangsa beurang. Ngaton jirim ka bangsa manusia eta teh larangan pisan. Ananging di satu kangen eta dupina engke pilih aya perkawis anu nyata. Memang kedana akang butuh kasimkuring, sanaos ku beurang oge bakal dipasihan beja dina kahareupna. Sakitu panginten kakang katerangan samentawis ti simkuring. Pungkas kocap Dewi Anting Rengganis. Nu dina kaayaan harita bari solonjor miring dina kursi singgasana kerajaanana para mitra. Mang Sobri oge manggut ngartos kana rupihal penjelasan eta si Dewi dina harita. Salajengna kumaha Dewi? Ieu akang anu bade mulih kangge ngalaksanakeun pangwalesan ka manehna anu kantos nyeri akang. Oge akang ge teterang ieu teh. Nasib istri akang di ditu. Rupi kumaha sareng kedah ngawitanana deui ieu teh. Sabab tos katawis da akang oge kantos ninggalkeun ka anjeunna kirang langkung tos 40 poe lamina. Sareng ngeunaan perkawis tumbal mah akang nyanggupan sakumaha naon anu tadi disebatkeun ku Dewi. Mang Sobri ku dina kayaanana naros ka Dewi Anting Rengganis pikeun kedah kumaha salajengna kangge dirina ngawitan lalakon carita. Oge nganyatakeun kasanggupanana dina perkawis nyadiakeun tumbal di kahareupna para mitra. Kakang teu kedah bingung. Mangga candak heula eta artos sabisana kakang bantun. Mangga dibuntel ngangge eta kain tapi. Sareng kain eta engke kedah diteundeun dina lomarina muntos aya tempat anu disadiakeun kangge panetepan akang. Jeung neundeun eta lomari anu bakal dianteur ku prajurit kuring kakang. Mang Sobri langsung we atuh harita teh nyandak kana eta duit. Tur diteundeun kana eta tapih anu kantos digelarkeun kangge ngabuntelna para mitra. Harita mah katinggal gembolan teh sakitu ageungna anu eusina sanes baju atanapi calana butut, anging duit jeung emas anu sakitu lobana. Sadayana teu kawadahan Dewi. Anging samampuna akang we ngan saukur tiasa mantun sakieu ieu. Sage heula panginten. Sesana engke lah mun akang tos kenging pitempatan. Kukituna lajeng kedah kumaha ayeuna akang Dewi. Taros Mang Sobri dina kanyataan siap nu kantun mulang ka alam manusia para mitra. Ayeuna kakang bakal dianteur di lembur anu jauh jeung lembur asal akang. Sanyatana akang bakal gentos anggean oge dina engkena muntos nepi ku kawasa kuring. Kukituna tugas engkang saukur mangga gunakeun eta harta anu ayeuna kabantun kangge nyumponan kabutuhan kakang di ditu. Nyaeta samentawis keur ngawitan lalakon kahirupan akang. Mangga peureumkeun soca akang teras beunta di mana akang ngadangu sora kuring anu nitah beunta. Parentahna Dewi Anting Rengganis ka Mang Sobri anu tangtos kahar tos ku Mang Sobri pikeun ngalaksanakeun pamulihan diri ka alam manusia para mitra. Nya harita kulantaran sagalana ngaraos beres, duit ge sagembolan parantos siap. Mang Sobri kurep sirep tumerep peureum ngalakonan jalan mulih ka alam asal, nyaeta alam papadangan ka alam manusia anu janten alam kaasalanana. Atuh teu lami Mang Sobri ngadadak ku ganti anggean sinareng dina hiji tempat nyaeta di hiji lembur nu kaligana di paleuweungan. Lembur teh katingal kating trimanana. Hempar lemok undak pasawahanana luas kacida para mitra. Katatan balong-balong oge nu pinuh ku peplakan lauk gurame. Hawa tiis ku pinuh adem nu nandakeun kamakmuranana eta lembur masih karaos seger. Kitu oge anggean Mang Sobri. Geus ujug-ujug ngangge nalikana baju batik anu alus kacida. Calanana hideung,
sareng sendal nageh ti kulit sapi. Geus moal pisan katarana anggean jeung pangadeganana teh ti golongan kaum pinggiran. Sing saha jelema ningali manehna bakal kasima jeung kataji ku kabeungharanana para mitra. Mangga beuntak kakang. Hiji sora anu didangu ku Mang Sobri harita pikeun ngabeuntakeun soca nu diparentahna. Nu teu sanes yen eta teh sora Dewi Anting Rengganis nu teu ngawujud atanapi anu teu aya rupana ngan saukur ayana sora. Mang Sobri harita beuntak para mitra. Sadar kaya antos aya di alam manusia, bariku bingung anggianana oge ngadadak ganti ku sakitu alusna. Mang Sobri pok ngucap dina kayaanana. Aduh, nuhun Dewi. Kakang tos aya di alam kakang deui ye teh di alam manusia. Bari saumur hirup nembe pisan kakang teh ngalaman ngangge-anggean nu sakieu alusna. Asa teu percaya tapi dan nyata ieu teh. Gunem Mang Sobri bari harita siga nu aneh ngaraba kana baju jeung calana anu dianggena para mitra. Teu lami oge Mang Sobri emut da gembolan teh istuning duit anu basa di alam siluman dibantuna. Harita atuh langsung oge diparios eta buntelan teh. Syukur Gusti. Ieu duit teh istuning leres pisan duit. Teu robih ganti wujud. Boh jadi daun atanapi jadi kertas jeung sajabina. Upami kieu malaksana kakang teh Dewi kangge ngawales rasakan nyeri ka mitoha teh. Kawales maneh mitoha. Mang Sobri nu kantos mastikeun eta duit di gembolan teh leres nyatana anu tangtos ngajanteunkeun rasa kabangga ka dirina anu banget bungahna para mitra. Si lain kabeh manusia moal bakal aya hiji oge ti maraneh anu bakal wantun ngahina deui ka dewek. Sebab dewek geus beunghar teu kirang harta bisa meuli naon wae anu dipekahayang ku dewek. Raksukna sifat setan katawis nyurup ngawasaan raga Mang Sobri para mitra. Anu janten geus lain deui kawas kapungkur nu satadina Mang Sobri teh jelema sabar, nyaahan, teu agul, nanging ayeuna mah Mang Sobri teh lain caritana. Pedah kituna sote sabab kiwari teu ngarasa kakirangan dina ayana, khususna ku perkawis pakaya dunya. Para mitra kaum dangu, wanci nu katiti ku kersaning pangawasa Gusti. Gelar lalampahan carita jeung sajabina nu kareka dikocapkeun pilampahanana Mang Sobri ninggalkeun Nyi Lastri teh tos nepi sataun lamina para mitra. Anging Mang Sobri teu pisan acan ngawaleskeun kanyerina ka Masarbini nu istuning kituna sote aya maksud di satu kangeunana. Kukituna urang alih ganti carita heula nya para mitra. Ayeuna urang alih kana carita ka kaluargi Bah Khohir anu dikocapkeun harita di wayah isuk. Sora manuk ting caricit diunggal pakarangan batur. Ibun gunung masih-masihan jukut. Sakapeung oge katingal hayam kampung nu keur muru pangan ku cara coh kurecok di paruntahan. Awal lembur geh masih karaos seger. Komo di lembur bulang nu memang masih kena asri nyaeta endah kajagi tatanan kabersekaanana ku para wargina. Harita di poe Kemis, Masarbini nuju repot ngasakan daging nu bade dijieun rendang.
Kocapna beja di dinten eta bakal kadatangan hiji juragan lele anu linggihna ti lembur selong nu teu sanes kana maksudna teh bade ngalamar ka Nyi Lastri para mitra. Para mitra kaum dangu, carita ngajelaskeun ti saprakna Mang Sobri Indit diusir ku Mas Sarbini. Nyi Lastri teh loba nu ngadatangan. Pedah kitu sote Mas Sarbinina nu memang sangaja ngumumkeun ye Nyi Lastri teh kantos pepegatan jeung Mang Sobri. Anu matak janten kaundangna kaum lalaki boh ti bujangan atanapi duda jeung oge nu bade nyandung pada sayembara ngarebutkeun palai menangkeun Nyi Lastri dina kayaanana para mitra. Da memang sanyatana pangawakan Nyi Lastri mah daleres pisan geulis. Kulitna bersih warnana koneng langsat, buukna ngagebrai panjang, hirungna bangir, bibirna tipis, panona katieupan campernik putri. Nu matak janten kataji kapati-pati kangge sakum kaum lalaki nu terang kamanehanana. Nanging eta Nyi Lastri sanaos loba anu daratang ti kaum Adam nu ti sakawitna jelema biasa jeung para juragan oge. Nyi Lastri teh nolak sanyatana ku ngedalkeun saestuna dirina masih keneh kagungan salaki nu teu sanes eta teh Mang Sobri. Matak janten gulang pang nyeri nyaeta karena nyerina batin kasakumna kaum lalaki anu kantos ngaraos ditampik ku Nyi Lastri dina kayaanana. Abah, panggang hayamna tos siap? Taros Mas Sarbini kabah Kohir bari ripuh kumeresan sagala pakakas dapur para mitra. Tos nih ditenden di meja, di ditutup paranti meja tuang, tos dituruban oge bisi kucing. Tembal Bah Kohir bari ngalinting bako nu diuk di palawangan tukang para mitra. Ya nih, bari nagen ini mah kabangetan teuing. Lumuk Lastri teh da masih boga kene salaki. Hatina ge masih gede kadedeuna jeung kacintana ka si Sobri. Kekeh wae neneangan calon. Bari ku pula pilih jelema kaceprak we engkena teh meunang nu leuwih. Kocap Bah Kohir nu asa teu sapamadegan jeung Mas Sarbini nu memang sanyatana palai-palai menangkeun minantu nu beunghar para mitra. Nya teh sawios menangkeun anu leuwih sanajan pengkor ge ari leuwih dunyana mah. Ye, aki nya dengekeun. Barina ge hirup teh tong eleh jeung batur. Maknya batur nu anakna teu sageulis anak urang. Bisa menangkeun anu alus milikna. Sapertos si Ratmi, anak mah Ejom, etapan budak teh teu meunang popotongan dandan model artis mah. Tapi naha bisa manehna menangkeun nu leuwih. Komo ieu atuh anak urang, geulis lir widadari ti kahiyangan. Maknya kudu ngabogohan atanapi ngabogaan salaki ka si Sobri. Tembal Mas Sarbini para mitra bari malikeun pangucap ka Bah Kohir nu nunjukeun memang leres tujuan anjeunna mah teu bisa pisan dipapagahan ku cara bener. Bari nage milik jelema mah beda-beda nih. Teu bisa urang menta ka pangeran teh kudu ijabah wae mun geus katangtosanana kudu kitu mah. Jadi kolot mah lain gawas kitu carana. Lain geus hakna deui pikeun urang ngatur ka cara anak anu geus memang sawawa. Komo masih katali ijab jeung qabulna jeung salakina si Sobri. Lain kuduna ya urang teh kikian. Kahiji salah ceuk dasar agama, kaduana salah oge ceuk dari agama. Hari ini teh kumaha ieu teh? Asa teu bisa pisan dipapagahan jeung sadar. Tembal deui Bah Kohir bari ku keheul memang ayana ningal Mas Sarbini ku banget pisan sifat alana para mitra.
Ingges barina ge. Didinya mah lain mantuan, malah dek ngamimitian paresea di isuk-isuk teh. Yes, mending ge diinum tah kopina. Terus enggal ditu angkatkeun piring. Anu dirak tah kadiekeun. Keur disiap-siapkeun kangge para tamu ke. Gampang pungkasna Mas Sarbini ngahiran kana silih tembal obrolan harita para mitra. Bah Kohir oge memang eleh ku Mas Sarbini mah. Asa teu daya mun rek nya kudu ambek sigada lain kolot wae. Pamikirna ukur narima boga pamajikan kitu oge sababongan saha kawitna kersa munut hirup babarengan jeung manehna para mitra. Para mitra kaum dangu, wayah berang tos tumiba. Panon poe manceg teteg di luhureun ubun-ubun para mitra. Ngaheabna rasa kapanas, asa nang tayungan kana rasa kakeheulna Nyi Lastri anu ngarasa geuleuh ku cara indung nu keukeuh teu ngarti rasa. Kituna deui dikocapkeun harita di bumi Mas Sarbini teh kantos rame ku panganteur wargi ti kaluargina Juragan Sueb. Salaku Juragan Lele di lembur selong. Kaapit kurama sareng indungna Juragan Sueb nu teu sanes memang niat dongkapna ka bumi Mas Sarbini teh kulantaran bade ngalamar Nyi Lastri para mitra. Malihan katingal harita mah Nyi Lastri oge kempel sasarengan di hiji rohangan tamu anu janten paamprokna dina nu ngamaksud jeung nu dimaksud. Mas Sarbini harita ngawitan pangbubuka kocap dina ayana. Mangga Bapak Ibu, saayana ditampi panyuguh ti simkuring. Maklum, cara di kampung pangapuntenna kana sagala kakiranganana boh dina halna aya nu kirang tata, kirang titi, cologog jeung sajabina ieu teh Bapak Ibu. Kocapna bari mukakeun kaleng rangginang nu memang disayogikeun keur para tamuna para mitra. Hatur nuhun Bu, hatur nuhun oge Bapak Kohir anu kantos narima kadatangan kami sakaluargi. Di dieu nepangkeun oge simkuring salaku ramana Sueb sareng anu dibehkeun ca ieu pamajikan simkuring atanapi salaku indungna Sueb. Nu teu sanes datangna kami ka dieu teh tangtos aya rupihal anu langkung ti sajabina nampi ieu suguhan nyaeta nu teu aya sanes mangrupikeun bade ngedalkeun maksad anu dititipan kupun anak ieu teh Ibu. Tembal Bah Carwita dina cara ngawaler panyuguh ti Mas Sarbini para mitra kusakan tenan ngedalkeun maksad nu dikawitan nepangkeun kasadayana. Hatur nuhun Bah Carwita, hatur nuhun satea acana ti simkuring salaku ramana Lastri. Dupi dongkapna kaluargi agung ti kampung Selon teh nu si horeng mah ieu teh kaluargina Bah Carwita anu kakoncara ku pangbeungharna nu ngagaduhan empang lele pangluasna nya di kampung Selon anu tangtos ngajantenkeun kami teh bagea lahir jeung batin sok asa kakunturan madu kahuruan menyan bodas dina ayana pangersa sakaluargi dongkap teh. Nangingnya kitu kami teh sateu acana bilih disangki tengah ahlak nyahapunten sabab teu aya maksad kadinya nama pangersa iwal tiba bade naroskeun naon rupihal anu dimaksad ku didinya kersana pangersa sakaluargi teh sayogi tatamu ka gubuk kami nun nu paripaosna mah nepikeun katitipan tipun anak teh naon eusina eta teh nun. Bah Kohir ngiring muka kana caritana kunaros satemena dina cara bahasa nu pinuh pangarti para mitra.
Sok sanaos sanajan ku teu kedahna aya basa-basi ge. Da parantos ngartos nu teu sanes tujuan aranjeunna dongkap ka dinya teh. Anging bakal nganter pamaksada nu bade ngalamar ka anakna nyaeta ka Nyi Lastri para mitra. Hatur nuhun Mbah Khohir, da memang saleresna mah kuring oge kenal sareng Mbah Khohir teh mah. Sanes jalmi nulian dina kenalna, da memang zaman budakna bareng sami ulin di pakebonan urang teh kapungkurnya bah. Di pakebonana Haji Jenal. Nyananging dina kaleresan ieu kami tatamu ka dieu teh sanes bade ngabahas perkawis antawis urang duaan dina mangsa katukang. Sanes bade ngobrolkeun perkawis urang di udag-udag kumunding sanes. Sanes ananging maksad kami ka dieu teh teu aya sanes bade ngajak bebesanan ku cara niat nepikeun maksad putra simkuring Sueb bin Carwita jenenganana teh salaku pawaris resmi pakaya kuring, salaku anak tunggal kangge simkuring mah. Cek paribasa wargi di lembur selong teuing mah sok nyebatkeun ka manehna teh juragan ngora nu teu sanes ieu putra teh Kataji ku heman mesem jeung geulisna rupa jeung batina putri salira anu ceunah ceuk beja mah da putri salira teh dina kayaan randa anu tangtos teu aya salahna mun anak simkuring teh datang kangge ngalamar kitu. Mbah Khohir maksud kayaan saleresna mah pedar Mbah Carwita dina medar pamaksadanana para mitra nu kaharti ku sasami nu papada silih adepan. Sakapeung Nyi Lastri asa ningkep sikap kambung tapi teu balaka ngucap sabab ngajaga dina cara mandang ka kolotna. Atuh teu lami neng nong para mitra. Hapunten dongengna kabujeng neng nong nya. Insyaallah urang lajengkeun deui ieu dongengna dina bagian ka-23. Simkuring Cing Adnan salaku tukang ngadongeng nyuhun dihapunten kana sabudaya kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.